anu kieu oge asa bahagia we hate teh. Ini kan urang ningali ka handap, ieu urang bari foto-fotoan. Nyaramberan. Macokan itu. Beta hirup teknik wae. Ini orang neangan ditinggalieun ah. Di ditu ulin yuk. Ayo aya awewe di ditu mah. Ayo. Bener tuh Neng lempang teh. Didinya nu teh bener lempangna. Itu asa ujangnya. Didinya ho. Terserah baheula mah pendek. Baheula mah pendek goreng hidung teh nya. Hei, apa henteu ka urang? Geuning si Eneng ieu mah. Kumaha kabar lah? Alhamdulillah. Oh Mas, Mane? bikin bahenol wae na. Baheula ge mane keur SD mah hidung pendek. Euy aya mah berubah pisan ka beuki euy. Atunya heueuh atuh kudu sagala berubah. Ieu kenapa enggak? Baturan urang ieu. Baturan gawe. Oh Mas. Cicah. Nih, kena raon di dieu. Ieu di mah we bete yang ulin. Apa nu kieu ge resep we urang mah. Kan hate teh. Gua berat jeung urang ya, Cep. Ya geus lah, ayo urang ngobrol di dieu. Ini geus dilayu teh amprok euy. Heuh puguhan teu amprok geus Barat tahun urang teh amprok. Urang ngaranda ge geus 2 kali. Oh, kira aku. 2 kali. Ngomong ka urang aing Euy ngaranda. ngomong urang rek kumahakeun ku maneh. Dikawinkeun sugan jadi nu kadua. Pugu mah enak teh nonghol-nonghol ka mana wae coba. Ayeuna. Mana emang ayeuna? Cek heula. Da ngobrol teh kudu aya cai. Atunya heuh urang teh yang nginum Urang mah tadi. perhatian ya ke baturan mah. Ngomong geus lila teh amprok. Awa eta foto awewe maneh. Tinggal wae maneh. Naon eta teh fungsina? Ari foto pamajikan dibawa ka dompet. Kayak orang bisa. Cep, beli cai Cep. Cep. Sadus. Hah. Mas dengekeun. Lamun urang ningali foto ieu kabeh masalah di pagawean leungit. Wah, bener. Aslina masalah di pagawean nanaonan dibandingkan masalah urang di imah jeung pamajikan. Sing. Coba nganggokeun katel kana kompor. Tos mak, terus naon deui? Asupkeun minyak 2 sendok. Terus tungguan we nepi ka panas. 1, 2. Pas bu, terus naon deui? Asupkeun bumbu na ngulek, terus tungguan we nepi ka seungit. Tos bu, terus naon deui? Cicikeun santen dinu panci, terus nungguan nepi ka ngagolak. Bu, santenan terus diasupkeun eta, terus naon deui? Lamun geus ngagolak, terus beres salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, uncuk utah-utahan wae. Gua reuneuh. Ah eta mah asup angin meureun. Hampir aku urang hayang anu masing-masing wae. Geus ulah loba omong, istirahatkeun heula weh. Mak, geuning beuteung sari teh kalau bukit gede wae. Wah bener reuneuh. Sisa ring-ring bae. Saripudin, piraku mah lalaki bisa reun.